Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang abdi dado. Di rencangan ini sarang tukang kamera Isa. Kang Andi. Kang Andi. Kang Andi ini keluar sana jadi mana itu? Cipadung Kang, Cipadung. Cipadung. Mun. Wilayah Bandung Timur aja. Bandung Timur. Lepas ke Kota Madia gitu. Sisi jalan bisa nih, Mun. Jadi jalan bisa. Jadi kalau di sana udah menuju di project mana itu Kang Andi? Coba tinggal. Mahaba Village Kang. Mahaba Village. Mahaba Village kawasan itu tepat nate di wilayah Cipadung atasnya. Ya. Nyayogikeun unit jadi teh 4 unit tipe nya. Mun. Itu kawasan teh kayak urang sauran. Kalau sana ya rencang, ajeng lah tadi Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pance damang. Ya kalau sana abdi di rencangan. Siap. Sarang pance salah satu kromatunya tepat nama kromatan api host IC nu aya di project Mahaba Village Cipadung. Aya nu bari ditaros-taros ku abdi teh pance. Terkait kawasan itu lebatnya kawasan mana gitu teh. Selling point-na terus akses jalan gitu teh. Itu selling point-na naon wae gitu. Itu cara rakat gitu di aksesnya. 5 menit ke kampus Win Bandung. Win nu paling handapnya. 100 meter ke sekolah Krida Nusantara. Krida Nusantara. 50 meter ke SMP SMA 2646. Mohon. Nah, Ke Polda Jabar. Polda Jabar. Ya kurang lebih lah 10 menit ya. Ini terus ke kampus UPI juga deket lah 12 menitan gitu. Ya teh Pak, soalnya aya nu dibade dibangun stasiun cepat ya teh keluar. Oh ya, ada cepatnya keluar. KCIC Wilayah mana itu kan? Pengkeren Stadion GBLA. Pengkeren Stadion GBLA. Kereta cepat. Kurang lebih 15 menit lah gitu. Atur nuhun ayeuna abdi pilih hilap gitu. Atur nuhun ka ibu bapak teteh akan anu masih setia di channel Properti Kang Dano. Sarang Rumah Kang Andi. ini digentos deui namina teh. Janten channel Rumah Kang Andi. Nuhun. Bubur bodas itu can aya kumaha kan. Itu kalau rasan di dieu teh nyayogikeun aya 4 unit tipe. Panjanya. Mohon ayo Pak. 4 unit tipe di antawisna tipe Bougainville, Alamanda, Asoka sareng Amaryllis. mohon. Nah, Kang Ibu, Bapak, Teteh Akang, terkait spesifikasi detailna terkait unit tipe nu aya di Mahaba Village, ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Itu lang cobaan healing ke salah satu unit pagitannya yang udah ke Bougainville gitu. Dia panjangnya. Kang Danu ulah jauh teuing. Siap. Mah kadang dangu suantena. Iya. Abdi terus ngagaduhan nih misterius begitunya. Tapi suaranya adem nih teh. Nuhun. Ini salah satu unit Bougainville-nya ya Pance. Laras. Iya tipe unit Bougainville. Itu yang ngagaduhan spek ruanganna naon wae ya Pance. Mulai luas tanah itu Mohon di luas tanah tipe nanti. 52 ya. Mohon Barnya 4, lebarnya 4 tampak muka teh. 13 Panjangnya 13 meter, lebar tampak muka teh ada di 4 meter gitu nya. meter. Janten itu lebat nate tipe 52 per 52 per 52 meter persegi. Agaduhan spesifikasi lebetan seberapa kamar ya Pance? Ini carport satu mobil lah. ini Taman terus saya taman payun, taman bengkarnya. ruang Mohon ruang tamu terus saya. Mohon terus kamar mah di luhur ini jantan agaduhan kamar tidur tilu, kamar mandi 2. kamar mandi 2 gitu nya. Ieu cekap minimalis. Ieu ge nuju progresnya sapalih pancanya. Tah ieu teh unit no ready teh di dieu gitu. Siap. Kan indennya posisinya ada teh no ready stop. Kemudian 4 sampai 6 bulan. Inden teh progresna ti 4 dugi ka 6 bulan. Tah terus posisi teh sabaraha unit deui gitu. Mami nu ieu mah Anu di payun ieu. Naos Quran heula. Aya kitab gitu nya punten. inap dit Genep deui jantan nu di payun ieu teh unit nu ready teh aya genep unit deui gitu nya. Ibu jeung enggalna ka ibu bapak teteh akang survei heula ka lokasi engke penak sareng Pance insyaallah handling di lokasi Pance atanampi payuda pangintetnya. Tah ayeuna abdi yang ninggal nu ieu teh hapunten ibu moal tiasa ngareview lebatna mah gitu. Terus di terima nya sadayana nya. Ayeuna abdi yang ninggal nu tipe alamana Kang Andi. Aya di Pengker
Ya nggak hebat non poe aya 2 ya teh. Rada panas gitu. Berarti asa customnya Kang ya? Ya saya. Kang custom lebat eta ge nya. Kami luar mah moal biasa gitu nya. Da ieu one gas system. Terus aya security-na ieu teh Kang Ani. Nuhun. Das tos aktifnya panjangnya. CCTV ge aya. CCTV ge aya nya. Roh jalan Kang Ani ieu sabaraha? Kita roh jalan ngagaduhan 8 ya Kang ya palinten. Kurang 6 meter. 6 meter. 6 Tapi asa meteran. ageung nya. Jantan Kang roh jalan tuh ya di genep meter, di genep meteran. Sekarang posisi jalan kita skupaping blok gitu nya. Tah Kang ka ibu bapak teteh Akang anu bade survei ke lokasi itu marketing galerina engke bapak ibu tiasa langsung dongkap kadinya. Jantan ini kayak PIC Pak Nyece atau nanti Pak Yuda gitu. Atau pemasaran ya Kang. Tapi yang ditaraskeun teh ieu nu tadi mah tipe bagenpil, pabieu tipe alamana nya. Aman ya. Ieu teh spesifikasina sapertos kumaha pance. Di nu kamar we. Mohon. Aya nu ieu je. Dikenge karpot. Bangunan 52. Gos bangunanna 52. Tanah teh di 60 meter persegi. Lebar tampak mukana 5. Panjangna 12 meter persegi kapengker. Terus aya balkon ieu mah nu ngabentenkeun nya. Karpotnya 1 mobil. Terus aya taman, ruang tamu, kamar mandi 2. kamar mandina 2. Pohon. Kamar tidurna 3, kamar mandina 2 gitu. Ka ibu bapak teteh Akang anu ninggal video ieu terkait spesifikasi detailna tipe bagenpil sareng tipe alamana engke ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Janten pilih anu pada dikonsultasikeun eta engke tiasa kantun klik link di bio atau napi link WhatsApp anu aya di bawah deskripsi video ieu. Ta part A ieu engke aya part lanjutan gitu nya. Part lanjutan anu ngabahas aya 2 tipe deui panganten bancanya. Salah satuna di antarana Kang Ani. Hahaha nyari satu Kang Ani. Itu di antarana aya tipe Asoka nu pangalitna hargina dimulai 500 jutaan eta teh. Sarang tipe Amaryllis anu nuju di progres ieu mun nya eta. Ayeuna ku abdi ditutup heula panginten. Oke lanjut di part kedua da abdi bade ngareview bumi unit anu tipe Asoka. Luasanana teh di 4 hijinya bangunanana teh. Luas tanahna teh di 48 meter persegi. Segitu panginten informasi di Kang Danu sareng Pance. Ya disambung di part kedua panginten. Atur nuhun ka ibu bapak teteh Akang masih setia di channel properti Kang Danu. Ayeuna Kang Danu pamit, Pance pamit ke disambung di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.